Iya Pak. Iya, kakak rencangan. Oh, Sama langsung. Pak. Iya, iya sama tangan dia. luar biasa. Amang kagiri harja cenah gitu, yang ngobrol jeung bapak gitu. Ngobrol lah. Naon atuh? Dialog ke dialog. Nya sami Jangan sampai bahaya tuh. Ya, hayo ngobrol naon mah duka eta mah kakak meureun ti bumi aya niat naon, niat bener atau niat teu bener? Ya bener atuh. Ada segala rupa pan kumania. Nya, Inna mal amalu binia. tuh. Segala rupa amalan kumania. Nya, niat hade atau niat goreng? Ya, Nya. cacak nanti gara-gara mineng lalajo rindu suara dan Acan, acan tayang. Syuting. Syuting lagi acan. Bapak pasti dadalangnya. Nanti kan nuju teh acara ya. mohon. Pami dina luang waktu eta padadan ngagarap naon wae teh. Pun bojo wae digarap mah naon deui atuh da ngagarap bojo batur ulah doraka. Nyentong atuh bojo batu mah sanes mangset. Kagiatan. Nah, kagiatan. Nya kagiatan mah kieu we lah nya refreshing atawa naon we. Nyen konten gitu dah. Konten. Tah konten. Ada mah konten gitu we lah. Ngomean wayang naon we. Nuju naon ya? Selain menanya, ieu teh dewek teh cicing hareupeun balong keur naon kira-kira? Keur naon nya? Nya keur nguseup atuh si teh. Pan teu aya pancinganana. Kela. Oh, bener. Jadi wargi dinten ayeuna teh Bapak Dadan Sunandara Sunaria teh nuju mancing jeung si Asep Kontet. Cenah mah lamun meunang teh deuk dibakar, deuk dibalado. Emang lauk bisa dibalado gitu? Biasa juga nama Hah? Asa karek ngadenge balado lauk mah euy. Kela. Alusna kumaha ya kira-kira? Apakah langsung ka ditu atau diintip heula? kurang intip heula we nya. Atuh diintip heula mah irah nepina sia teh. Oh, nya ya. Langsung ka itu ya. Hayu. Mun saperikeun. Hayu wargi. Tah, alhamdulillah jadi sim kuring teh dinten ayeuna teh nuju aya di Jelakong. Jelakong teh itu kampung seni. Geus anu kakoncara bahkan lain di urang wae. Geus nepi ka dunia pan. Tah, kabeneran ayeuna teh padadan teh nuju mancing jeung si Asep Konten. Lamun meunang urang minta laukna nya. Iya. Tuh kan bener tinggal. Geus melong ka dieu, eta mah berarti mun melong berarti bebeunangan. Tong gandeng teuing, cicing. Punten. Bro. Sehat. Alhamdulillah. Bare harewasannya. Naon gitu. Kan keur ngusip mah ulah gandeng lain. Ulah tuh. Bisi camal. Geus meunang can. Eta tinggal aja tuh. Mana? Oh, monya. Kok jangan lagi eta manusia mamang eta tuh. Naon semuanya cuma kita tanya kalau jujur mah ku kanyut. Tanya ku urang. Jorang itu geus lain kolot wae. Orang Sunda mah kitu pan mah. Cawokah. Cawokah. Lain kieu Naon? Urang teh sajaroning ka dieu ka haji hayang lauk. Mana ada tayang wae ka dieu teh. Nu kaduana kan ayu mangasih konten mah geus wanoh. Geus teh geus naon bahasa leuwih ti wanoh teh naon teh? Ya geus Roma lah, Roma. Roma. Jeung Padadan Sunandara Sunaria. Oh. Di kosan iya ngobrol gitu. Yang silaturahmi gitu. Ya lah, iya mah kudu nunggu mood biasana lamun nah ngalieu Mun ngalieu sidaekeun cobaan atuh. cobaan yeuna orang cobaan geranya lamun berarti lamun mahena kurang ngalieu berarti daekeun Mudah-mudahan nepi kana set. nya mudah-mudahan da pahamun mahena mah tunggu koma mau kamera kieu mah
tuh berarti daekeun. Halus eta bicara. Kurang mah eta pan naon sebenarnya teh kode mun mahena geus senyum gitu. Gua. Nah, berarti daek. Asa teh kitu ieu mah. Udah itu mah ganteng aing merajet atuh. Ayo urang simpulkeun. Iya tuh. Bener mujarab itu. Jadi kieu Pak. Itu gerak ke mana? Hei. Ngadon ikah beri lahan. Itu kayak berarti geus pahameun. Oh. Geus pahameun pahaman teh. Oh, ada wawancara. Tuh ada cing mun di ditu. Yuk, simpulkeun. Lain kala bisi lain paham ah. Eh, Bisi untuk mood kumaha teh. oh mah ieu mah main mah kitu. Jadi obrolan urang tadi teh nyahueun. Oh. Gitu. Iya Pak, iya, iya, takkan rencangan. Oh, Sama langsung. Iya, iya, sama tangan dia. luar biasa. Amang kagiri harja, cenah gitu. Ayo ngobrol jeung bapak, gitu. Ngobrol lah. Naon atuh? Dialog. Nya Sami bahaya tuh doang. Ya, ayo ngobrol naon mah duka atau mah kakak meureun ti bumi aya niat naon, niat bener atau niat teu bener? Ya bener atuh. Ada segala pagepan kumania. Nya, Inna mal amalu binia. tuh. Segala rupa amalan kumania. Nya, niat hade atau niat goreng? Nya, Nya. cacak Naon? nanti gara-gara mineng lalajo rindu suara dan Acan, acan tayang. Setia. Syuting lagi acan. Pama pante dadalangnya. Ju itu Kak, eta mah geus aya izin anu mah. Ayo, Ngobrol atuh. bari di mana? Ini ke mana tuh? Tuh abdi mah itu kan ter banyak Sosok. sarang nuju di pacilingan tadi. gitu aja. Mahal dia mah gitu. sarang Naon sareng gitu. nyatuan Oh nya. Kan tuangna mah acan. Eta mah jeung Kakak. Ya. Ayo tuh, ayo. Sok. Ayo. Ayo. Kumaha ieu teh? Itu. Alhamdulillah. naon ya Kak Ieu Pak Dadan. kumaha Anu kahiji mah meureun anu hoyong silaturahmi. berarti nu kahiji berarti nu kadua nanya Aya atuh aya kahiji pan aya kadua. pasti alhamdulillah nuhun silaturahmi mana sami Alhamdulillah sehat. alhamdulillah Alhamdulillah wargi ta katawis. Janten aya nama katawis teh nuju mancing. mancing Tah nu kadua mah hoyong ngaroskeun teh pelebah mancing teh tos kekengengan atawa nepi acan. nyata kengeng usapan balong-balong abdi mah kengeng teh kengeng usaha Sanes maksud teh tos kengeng lauk oh atawa nepi nya acan. tuh mancing mah kengeng lauk dan kengeng domba mah lain musuh Kieu wargi janten kadang-kadang pami misalkan menakan atau napi ngobrol sareng padalang teh sok sono teh sok kumahanya bahasa teh sok sieun lepat Wah. gitu tah. biasa we lah dah orang mengerti rek bahasa manusia nono gen penting mah komunikatif lah Komunikatif ya. Tah gitu meden katawis main urang sadayana alhamdulillah sehat jeung waringkas pamugi mudah-mudahan urang sadayana oge aya dina ridho Gusti sehat sadayana. amin Janten nu paling utami nama memang abdi teh tadi teh kontekan sareng si Mang Asep kontet. Ka dieu cenah di dieu cenah nuju aya mancing bahkan lauk teh hampir karena 17 kintal anaknya gitu. 18 Lebih eta bantunya lebih seueur Tidak atuh. bohong konten mah tuna Tah gitu meden ayeuna nuju teh acara teu nya mancing we mancing ngumpul. teh acara Karena kamarinya enggal kenanya acara teh di Cikalong ya. nya kamar di Cikalong ya kieu we acara mah naon deui atuh da Nya. puak paok tuh bisa Oh, entong atuh padalang. Sorry. Lain juga anu rumah saja. nya atuh da naon deui atuh kieu we menghibur sukma lah Menghibur sukma. Eta jarang-jarang dikeun ka kalebah dinya kan. nya bener Tah Pak Dadan katawis kurang sadayana seorang padalang seorang naon deui nya pokoknya mah seorang seorang ayah lah. seorang ayah baik seorang suami yang sangat baik amin terus nanti kan nuju teh acara ya mohon pami dina luang waktu eta Pak Dadan ngagarap naon wae teh pun bojo we digarap mah naon deui atuh da ngagarap bojo batur ulah doraka nyentong atuh bojo batu mah sanes mangset kagiatan Nah, kagiatan. nya kagiatan mah kieu we lah nya refreshing atawa naon we
nyen konten gitu dah. konten. Tah konten. Ada mah konten gitu we lah. Ngomean wayang naon we. Saya bisa-bisa da kantor da lain pejabat meureunnan. Ya. Aya program barunya Nah, naon tah program baru? Rindu Suara dan PGA Tilu channelnya lah eta lah. Ya heureuyan lah eta mah program heureuyan sinetron. Sinetron lah ya. Sinetron. Soalnya kan program Talk Somat istirahat rata tapi kumaha? Teu istirahat dah sanes upacara mungkin teh upacara istirahat. Maksud teh break. break heula atau kumaha? Break-breakan break. Wajar eta mah tuh. Belajar oh nya. Mon. Janten kumargi rada kali seueur lah kontenna di PGA Tilu channel mah aya Dokar tadi talk show, terus aya dua show, aya CWR, cerita wayang rakyat, aya wayang oge, aya keliningan oge. Rasana aya sinetron janten ayeuna konsentrasina nya kana Rindu Suara Adan. Iya maksa aku kudu datang. Sudah sakut paus aja pegawaian kitu. Lain nya eta we kana ieu nanti kana sinetron. Sinetron. Karasan ieu Ngiring ancruk. Ngiring ke Mekah. ngiring umroh. Intina kira maka abdi oge kan nemean nya. Tenarosnya tulis tenaros. Bisa Ipan terus abdi. Abi komen Abdi dalah. Rindu Suara Adan. Ayo Bapak. Jadi ngerasa kapanggil gitu. Jadi abdi ketika nalika ngobrol jeung apa bos nyambung tentang perfilman tertarik karena abdi kan dunia wayang, dunia persunaan mah masih kena belum mendalaminya. Karena kan apalagi kan ieu sastra Sunda gitu kan ya. Orang teh yang sambil belajar lah menyelam sambil minum teh geningan pada akhirnya bikin sesuatu memang dunia abdi sitkom Kampung Harengheng enak teh keur diproduksi sitkomnya Sana sitkom. sitkom situasi dan kondisi teh ya sitkom teh karasan dibintangi ku Wade Batak Popon Mang Raja Iki Kucluk termasuk mereka abdi ge namanya masuknya kamari sebagai virus lah insya Allah mudah-mudahan katambi di tengah-tengah masyarakat. Karena virus kami itu maksudnya menghiasi ikut menghiasi gambar gitu mudah-mudahan. Virus biasa napan anu menghiasi mah kembang. Abi. Kembangna mah kembang. Bunga bangke. Bunga bangke. Bau. Tah gitu kegiatan teh kan. Ayeuna teh. Mohon. Tos berjalan sabaraha episode teh Kampung Harengheng. Tos aya 2 lah. Ceur mah. Nyapan leuwih ti hiji loba berarti. Henteu atuh bisa. Ye. 2 mah nya 2 we teh keras sebut seueur pan cetok Leuwih ti hiji berarti 2. Nya. Loba kasebutna. Loba mah genep 7 10 loba. Ada hiji jeung 2 loba mana? Nya loba 2. Berarti lo Loba. Benar. Aing benar. Ya, urang mah jeung tibatan oleh omong leuwih kade ngajual 5 urang. Nah, Urang daripada eleh omong komo. nya. Nya penapal abdi ge kitu nya sakampung sok isi. Nah, gitulah ngisian kekosongan mah dina masa pandemi pan hiburan live-nya rada dibatasi. Teu bisa paling oge virtual. Gitu we kegiatan mah gitu. Manggung oge mungkin ya enak pan meureun enak kan aya virus baru deui teh ya. Naon? Omikron ya Omikron. Jadi ya maksudnya Varian baru gitu. varian barunya tapi ya tetap aja kita aya wae nya acara mah aya Pak Bos mah ngan teu kos anu kamari-kamari kan aya urusan Ya dibatasi apa dibatasi. sebulan aya urusan 40 panggung atuh. Ngeleuwihan tanggal. Loba bener. Loba bohongna sih. Kesibukan abdi mah dia dipanggil nguseup mungkul da ngawayang can bisa jadi nanaon atuh. Apaan guys enak jadi keur ngagarap Kampung Harengheng enak. Nya mata abdi rada betah di dieu teh lah. Cuman Kampung Harengheng teh acan diupload ya. Tacan pokoknya mantosan lah. Kayak tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal PGA mainnya. channel. PGA Tilu channel. Neme ngagarap 2 episode. Eta rencana ngebikin seberapa episode?
tilu. Bapak meni asa eueuh niat pisan yen film mah nya tilu atuh. 300. Toh, 300 target 300 episode. tiurat. Mudah-mudahan lah. Ya ya abdi mah mengalir seperti air lah. Jadi Tinggal semangatnya. tidak ada target sebetulnya mah. Yang penting kita berkarya saja. Yang penting orang bisa ngalengkah, yang penting orang ikhtiar. Hasil jeung tena ulah pepilun nempo kadinya. Bisa nyeri hati atau kayak itu lamun alus bisa jadi sombong. Ya. Mending orang mah sajan we. Yang penting orang usaha. Usahanya. Gitu. Berkarya lah gitu namanya. Tah, Gitu kan. kata Wiswargi. Sim kuring mah seueur sahur karena nanti geus pada apa lah nya ka padadan geus kakoncara geus pada apa profesional naon sim kuring mah seueur sahur panginten bilih aya wejangan ye wejangan terkait mengenai mancing karena ieu posisinya nuju mancing ya. Karena kan mancing gitu ya. Waduh apa tuh dalan? Naon gitu. Ngobrol tentang mancing. Teu naon. Karena kan eta Ini pertanyaan berbagi ilmu. Kan biasanya nu nanya ya wejangan tentang pedalangan, wejangan tentang budaya. Tak ieu wejangan tentang mancing. Tentang mancing, Jum. Abi teh rasa tergugah gitulah. Tergugah. Asa nemean gitu nya ya anu. Soalnya kan geus loba atunya padadan mah tuh. Iya mah. Seorang bapak dadan dalang nomor 1 Jawa Barat. Betul. Kita ngebahas tentang permancingan. Betul, itu harus pertanyaan yang Oke. sebenarnya mah pertanyaan teh jika enteng pada kesel itu. Nyelak aing dalangan. Hubungan naon mancing jeung dalang. Pamitiasa konten dia tutup. Konten dia tutup lagi nyamuk Keluar tina etika. ya keluar tina tetekon lah mun tetekon mah gitu naon. Tapi kieu mah Apa mungkin YouTube-nya ulah disubscribe. Ulah. atau seueur. Banyak dalang di situ untuk mancing. Tapi kulantaran hobi orang mancing. Nah, Kami wae nya. Hobi orang mancingnya sami wae. Apapun pertanyaannya insyaallah kusim kuring moal dijawab. jawab atuh. Ya dijawab maksudnya Ya, gitu. ya. Maksudnya mau dijawab teh anu teu bisa. Ya. Mas sabab lamun pertanyaan anu teu bisa dijawab terus urang maksakeun tah eta teh disebut teh kokolot Gog. begang. Begog. Ya. Gitu. Mangga naon tah? Tahap bade mancing teh kumaha wae sih? Teu beda we urang teh upami segala rupa ge tadi pan disebatkeun. Jadi sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Niat teh urang rek mancing. Niat. Ayeuna ujug mancing teu eueuh niat pan teu puguh. Pugu. Ya mancing teh niat mah meureun moal mawa useup, moal mawa eupan, Nya. moal mawa kukumul. Ya. Nya aya teh niat mah moal mawa jejer, nu penting niat teh lah. Niat. Bersihkeun lah. Mun bisa mah Naon orang mah minta doa ka saha? ka pamajikan, Ya. upami aya, upami teh aya ka Ibu Rama we lah. Ya. Jika rek nadran. Bener ngadoa Nggak ada tah gini nguseup kamu. oge pan. Nguseup teh dalam artian kan mencari rezeki. Rezeki mah. Lauk itu diibaratkan sebagai rezeki. Jadi orang mencari rezeki itu harus ada ridho dari ilahi. Gitu. Ya, amin. Bagaimanalah rindu suaradan itu. Tekadenya. Berarti Mang Acung teu ieu nya, teu niat nya. Aya abdi mah niat. Mau Niat- teh jejer niat mah. mau lauk. Aya jejer mah teu mau kan jejer mah ngadungkuk di dieu. Apa namanya cek Bapak kan kudu niatnya kudu mau jejer nah. Punten tapi punten ya. Anu ngadungkuk sanes jejer. Waduk. Jejer mah aya nyolengkra gitu. Ya, maksudnya seueur. Maksudnya gitu. Tahapna nyata meureun Ya, eta tahapna meniat lah. Niat lah. Kata hiji. Sapertos ieu we rukun kawin lah aya jaya panganten pabeget. Sarua ieu mesti begitu. Aya niat, aya jujurna, aya eupana, aya duitna, aya usepna, sareng aya laukna. nya. Anu paling penting Naon teh? aya balongna. Aya balong. Ayeuna upami aya lauk, lauk, teh aya balong, aya- sanes nguseup. Naon namina? Meser lah. Ka pasar. Ai di balong mah diuseup atanepi di Di kebon dialungkeun. cerik. Oh, di kecrik. Oh, di kecrik.
Bapak lo. Kadang ngeceriknya. Ya, Bapak orang mana so? Bandung Barat. Bandung Barat. Palingan di Bandung Barat tanya kecerik. Iya, tanya kecerik. Main dulu suara ada. Nah, gitu. Jadi niatnya lah. Niatnya intinya lah. lah. Berarti nya Emang ente rek jadi tukang usep naon? 35% lah. Korek ngajaran. Dek nyobaan karena Biasa ditambahan teh 5 deh. Jajak. Itu 5 teh. Kayak penawaran wae ja. nah gitu warga ini penting mah paling inti nama sim kuring kan anu teh di pasien kesehatan tiasa silaturahmi ka dieu da moal seur saur teh karena terus bayatak lah. Ya, seueur. Pak- Tapi kan kieu nya maksudna punten abdi memotong obrolan tentang masalah budaya, terus masalahnya memang konten-konten beliau gitu seueur Ya, seperti betul. apa tapi lebih unikna Ya. konten museup. Nah, Di mana tapi katingan mah ada urusan nguseup mah tileutik lah. Ti orok keneh juga geus. Geus museup. Ai, geus diurus ku bapak. Anu Atuh nyanya. gedean. Apa dicaritakeun lah gedean. Ka kakara we. Dirinya engkeut-engkeut gitu diajar ngawayang gitu. Nah, jadi Tidak mancing heula. tidak mancing heula. Pan nanaon ge pan tadi teh niat. Geus niat mancing, niat ngadalang. Pada akhirnya jadi dalang. Ya di dalam nomor hiji. Saya upami palai jadi dalang, kedah tiasa Nya nguseup heula. nguseup. Aya konten ajaran naon nya. Teuing abdi geus salerusna mah yang upami jujur ya, upami jujur. Kaduhung gitu abdi. Tapi memang jarang terjadi, Bro. Konten karek ayeuna Bapak kadalang punten nyebut. upami tiasa bapak kada carikna ka dieu. Abdi teh tiasa malik deui teh. Oh iya, betul. Oh, teh ka dieu Hanya jadi profilnya. Nah, gitu. Gitu. Bapak engko dunia bapak teh di broadcast tapi Teh, apa? tapi teh hayang dilihat ku bapak oge sebetulnya. Enggak, tapi Abi bapak itu sebagaikan magnet. wow. Jadi ketika bapak ngomong teh set gitu. Ya. Oh, jadi langsung ngalieu. Ya langsung ngeliat margi gebosan na eta. Gebosan. Nah gitulah warginya. Karena kan pada dan lagi nuju mancing ninggal kuku Kenal naon? Tenang naon Hah? mah. Beusi rek aya taroskeun Aya terus deui. kene sok, mangga. Sok. Jadi ulah terpaku dengan Mancing. Heeh. Nu sanes lah. tadi teh ya, Pak. Naon tah? Ya wage geus naon teh. Wah, Nyedak. dak degdugna. Heeh. Beda aurana teh beda geuning. Gitu. Oh, jadi kieu meureunnan. Dia mah mewakili pan mah saya Iya ngomongnya. bapak sah. Abdi Kan lu buka konten teh ieu. rindu suara adan. Suara adan Jika teh. dia sana suara adan. Saya ngomong pertanyaanna ieu mah. Jadi itu deh TV atuh. Ayo dah deui eta. Teh ngomong di naon sok atuh bro meja ngomong aya jeung aya waktu. Ya, yang bawa waktu. So. Nah, wanya pada intinya panginten ya tadi kan ngisi kegiatan di mana manggung teh aya ayeuna nuju ngagarap Kampung Harengheng. Salian teh eta panginten nggarap oge dina Pega Tilu channel teh kan aya Program Program. naon teh Soal program banyak. talk show na aya kan. Dua. Aing ngetak nu ka ditu. Iya we kieu. Teu kudu tepi ka dieu. Seueur kemantan kita sebatkeun di etangan eta mah. Nya, Nah, begitu. konten di Pegati lu channel. Jadi mencoba ranah peraktingan. Ayeuna teh. Ayeuna teh. Tapi kan sami salarasna mah kan sami wae. ini Salarasna mah pinter. Jadi saya tidak mencoba. tidak bukan Pak jangan mencoba. nyenyahuanan kata saya juga. Saya tidak mencoba Pak, cuman saya coba-cobalah. Sama aja itu mah. Kan biasa ngigelkeun wayang, nalika di kamera, mahna kan janten wayang. Beliau teh jadi wayang hampura we. Jadi diatur ku naskah. Iya. Rame lamun apa syuting ieu. Mung diatur atuh. Aing ke dalang cenah. Nya di wayang mah nya. Kan di mah naskah. Ayo urusan keur ngamera jigireun cicing lalajo kitu. Ngahurinan batur ieu we kono mah. Jadi embung diusir-usir da urang memboga acara cenah. Bae da kawasa atuh nu boga acara Apan kan. aya gambar gote maningan ketika abdi gambar gote ngeblur kitu. Sanu ngamera ieu. Teu boleh ngeblur kieu ciga kalakuan cenah kitu. Oh pada langge sok amak geuning ya. Apa amak nama? Tuh, eta teh sedeng amak teh.
Terus gitu ada malah renang. Sare len renang maksudnya keluar baju renang mah. Bang Edan Siap lah pokoknya. gitu lagi nya pada dipanjangkeun panjang di pondok nya Panjangkeun pondok panjang. gitu nya. Hari perkawis pasoalan aku mah urangna Ladanya. pepatah mengatakan dipanjangkeun panjang dipondokeun pondok. Pan dia. Pan pepatah. Pak kata-kata mutiara atuh lain. Pan pepatah. Nya, Pan eta ge. pepatah barusan. Nya, untuk Kan dia. urang pepatah mengatakan dipanjangkeun panjang dipondokeun pondok. Naon salahna urang? Ente salah kan pengulangan. Tidak bisa. Cek. Da urang mah pepatah mengatakan Betul. Dipanjangkeun panjang, dipanjangkeun pondok. Paham? di mana lepatna? Ente lepat. Nah, di mah. Ngan lepatna nah ieu konten make juga dia gitu. Tadi ge kontennya. Mau upami ieu upami musuhnya upami ieu konten judulan. Ya, judul naon teh? Judulan teh Rindu Suara. Emang halus eta halus berarti. Kudu nuhun Mang. Tayang ngerti gemor-gemor hek eueuh kitu teh aing era. Cing sana rehat nu paling intina mah. Amin. Pokoknya mah ieu teh naon cenana? Bingung dia di mana dia. Sayang ke kamerana ge urang mah ngan beak baterena. Asa teu Channelna ya dua. Oh, ya dua. Di Kakak Nugraha. Kakak Nugraha Channel. Oke. Pokoknya mah Kakak Nugraha Channel mudah-mudahan subscriberna cing langkung ngajomantara langkung seueur pokoknya mah subscriberna cing langkung loba intina memberi bukan hanya konten secara verbal urang heureuy tapi aya muatan-muatan edukasi. Nah, sanos bieu tina gogonjakan ulah jadi ejekan, tapi ulah urang jadi ajakan urang sadayana nyata urang silaturahmi. Apan urang arang-arangnya ayeuna urang tiasa petepang sareng ieu Pak Asep, Pak Kakak, sareng Pak Kamera, Pak Dadan. Pak Abi. Saya teh Pak Dadan, aya namian. Nah, gitu tah urang teh bisa ngariung. Berkahnya, Berkah. nama rezeki oge Rika. Tadi tos li foto wayang di itu atas. Atoh. Nah, nya teh di antara ngomean wayang nu tadi lah. Nya. Ya kegiatan mah kitu paling jeung abi ya nama. Ayeuna teh. Heeh. Nya apa nya? Teu Teu cenah. Tadi akui di mana sih? Ya abi mah ada. Pan abi kitu tentang bantuan bapaknya terus atuh gitu mah. Eta mangga ketelangkung bari ngobrol naon, ngan abdi meureun deui mah Cicing heula. sebagai babaturan ieu. nya. Nu enak berenang ke jeung bapak mantosan lah karena gempuran ieu mah. Oh gitu. Gaduh penyawat gempuran. Oh. Jadi duh kumaha cenah ngobrolna cenah aurana teh padadan mah gempuran ya. Jadi gempuran teh penyawat. nyawa. Upami pale damang kumaha? apa daun salam Ya. Nya digodog. anu kanggo Digodog. Mon sudah gempur gitu Ya. digodog. Terus campuran madu sekedik, Maduan madu sakeuti sekedik. Terus dipoto we. dipoto we. Foto we eta simpen we. Dina ieu nanti dina janela tanapi Mamidangan. mamidangan simpen turang teh perong we moal geumpeur insyaallah ari penak sareng salama. Wah, mana sia. Anas di kupingkeun eta. Simpen perong supaya harus digeumpeur. ai salam. Herbal yang Eta herbal. kata herbal daun salam. Tapi tanya deui. Mau efek samping, mau efek samping. Anyar eta membantu. Mau efek samping namina herbal, mau efek samping benten sareng ngenu kimia. Nya benten si kimia obat-obatan kimia lah. Tos upami bade Salam. upami Salam diangan bade mau direbus. direbus. Upami teh 8 salam dalam siki. 8 lembar. 8 lembar. 8 lembar. Ya. Ini biasa wis agak gitu. Ya. Tapi benu anyar tiasa nama. Nya menang ngalaanya. Ya, upami tiasa mah kengeng mau. Syarat Orang teh teknik cager teh ditonyoknya. Anyar di campuran madu sakedik lah tong seueur teh disamis teh. dipoto. Tok. Perong we. Simpen Ya. ya ulah ka DP sih simpen lah Ya. dina aya paku Ya. ya paku Temok, temok. pakuna paku payungnya kada Ya, nya. eta mah syarat lah Nya. urang teruskeun sampurasun keur amun
paku payung. Bener harus paku payung. Harus ke paku payung. Tas kita mau Mohon perong salami-lamina. Dupi ka urang teu gempeur. ningali ke eta teh. Ya, tos urang teu gempeur ningali salam, Heeh. tahu pami penaksanaan sanes teh. Tos biasa deh. Anger. Marobat. Marobat. Nu mawi tong dianggelah eta mah. Capi mah eta tong diango. Tong diango eta mah. Gitu kumaha geura. Aja ngobrol aja manfaatna eueuh. Nah kumaha ya. Aduh. Ah gitu, tah ieu geus teh mana pada teh. Boga ramuan memang untuk gulu dahar di porong mungkul ge nya teu guna. Margi Herbal. eta mah. Margi herbal eta mah herbal mah teh efek samping eta. Kayak efek sampingannya. Ya mun oli sampingna aya. Eta ya efek sampingan oli sampingan. Ya mah motor. Oli samping. Oli samping. Teh kana aja. Teorinya manja kan. Nah, begitu Margi. Oke, Margi sadaya tunuhunnya Mang Kakak Nugraha. Baheula mah Nugraha teh jurusan Bandung Majalaya Nugraha bus. Elep. Bus. Oh. Bus Nugraha anjeunna Terus enak akhirnya kumaha? orang Cing. Dongeng ya. perkawis Nugraha ieu. Geus Cing heula acan dongeng lagi atuh dengekeun heula atuh. Panjang jadi kana beus segala jauh. Orang motong, orang besar itu panjang deh masalah. cakap juga. Pokoknya gitulah. Para wargi sadayana di Kakak Nugraha Channel pokoknya mau hilap. Salam 8 lembar. Kade camkan itu. Foto. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.